kaget punirang nau kaget kaget punirang nau selera katon ningali selera katon pawarna katon pawarna Kemang Wijaya Kusuma Agenang Sang Sri Mahaprabu Kemang Wijaya duduk teuing keur kasep Teraspati bari taat ka Ibu Rama yen perkesi kaula nun kula Kangjeng Eyang Baladewa bade nyangatos papangabakti we kaujuk salira Kangjeng Eyang ditari kita ningali kiceuk sareng imut jeung sawanten teu tepih we ti tuang Rama almarhum kitu pisan kiceuk naoge kami ninggalkan alamai anu ipis ras katuang eyangan parantos sawargi nya sifatna sifat Arjuna mudah-mudahan we kalakuan lama ulah ngerucuk puturun ka anak incu keunda sial bengsal mangis ditanggung ku sepa kantun mas putra kaduduh we sebesiri Panawa anu bahkan raskeun perjuangan para sepa sakitu ieu yang nanging barang lucu benem catur tiantawis langi silokane tira meleceh cara wis nira arane menecap paguneman catur kabujeng pratanipun dados wacana kacamati nangis kasenjata tinggal sasumping aletan para kadang pawongan wah itu tiga kadang Semar mangajari tinggi kakak Semar tinggi bingah amarwata suta bingahan ningali bingah amarwata suta bingata mamayan bingah amarwata suta bingata bingah amarwata suta ningali para pawongan parantos sami genira bingah kagiri slendra katotra pawarna katotra pawarna bagian temenan gini kita Kakang Semar bagian temenan Kakang Semar kaulah aturkeun siwunuhun kana kasumpinganana den bari kesigera munyung ka Uyut Semar ada nyangatos papangabakti we Uyut ka Uyut kita meninggali soca sareng imut black we tuang Rama kagagas deuleu ujang geura munyung kaki cepot kase aki cepot ieu putra perkesit bade munyung aki Aden lamun loba jelema nyebut aki nya lain naon aing sing laku di kagadis aki sakitu beuna ku aki mah kebrai-brai kieu Cebot ulah
cager bade. Aku sih masih nabi tepang westo nya kitu wae ai kantong masih lah lepet wae segala juga. Nah, anu lepet nu imah wae Gusti lah teu lepet. Bejan masih habis kawin cenah. Gosip fungsi kawin sakali ada tina naon adan maka tengah wartosan ka itu ka dieu da teu make amil-amil acan kawinan nya nu cita hayam hiji ge bubuhan hayamna kageleng truk nya sakuluna wungkul ikulu bejeung duluna isuguhkeun nya hari sia ngomong ti baheula saweuh benerna. Anak moal juga nama agan abdi teh bagi parantos di parios abdi teh ku dokter kitu sun abdi teh kana bener teh moal kitu. Jadi hati itu sakapun Eli sakapun henteu ai keur barang daang di warung Eli aya memayar henteu Eli gitu. Temu lain penyakit gelo matu. Aki hari aki teh kunaon bening kolot-kolot pulunyus. Sanes pulunyus aden aki mah jadi diorok lagi dia. Salah baheula teh abang waktu kudu dijukeun batin make hurip patin teh hayam kudu lain gitu monyet. Tak cekel we di mana-mana ge monyet cicipeun deui. Hatur nuhun Kang Semar parantos Sumbi. Salasna kaula teh hiji bade titip pergesi. Janten Kakang ulah ngarasa bosen. Pikeun ngasuh para Pandawa tingawitan kapungkur santan dugika. Tuang eyang Pandu Dewanata langsung nepi ka para kadang panawatu nepi ka paregesi. Atur nuhun abdi dipercanten keneh mah ya umur urang teh panjang nepi ka bisa ngasuh perkesit laing mereka ngasuhna wayahna ngasuh teh bahakana eta geus dibere barang daangna naon ayo we ngasuh naleuheung ka tembok aya roti-roti we geuning nya roti-roti we ini dasar padahal kana buting-buting sing keluar teh ngaganggu teh roti teh mudah-mudahan maneh jiga batu cepot nya wagan demi teh lah sampai samingon hari nu disebat Uyut Dawala anu mana Uyut Dawala Den hareup ya nu agung siapa kunaon teh sangka airas ningali kana pamunteuna juragan kesit pani blegwe jiga kuring dasar nu gelo lah geus ampun dasar nu bulung sia mun gelo edan belum gelo edan bulung gelo sia mah gelo cara aing ningali pamunte juragan perkesit imutna serina icetna renghapna gamelang lempangna beleg gue tuang rama teh asa eueuh da euy juragan abdi nanyun abejakeun parantos pupus teh aya putra nama hapunten atuh aki cece sumangalengah wadawala sanes uwa aki nya aki kalaresan kaula teh gaduh aki teh parunyus dayana panghibur kan itu akhir ditungtung hiji deui keur naon di dinya ditedekeun ka imah-imah na golodo ge punung gitu saha eta teh aki gareng cobi urang sampeurkeun entong akan sok beulieun antep di teang we ini urang henteu we entong bongan disampeurkeun ge sok acuh wae aki gareng teh kunaon ki
Rek. Isi na tuh. Itu kira. Dunungan. Batu ditergis benak opat dunungan. Kulit dibuat. Rek. Isi na tuh. Aki kunaon aki palai naon ki. Rek. Kareng ulah kitu sia. Nu era nama peuneuh. Sia teh hayang izin gitu. Kunaon aki gare. Hawak naon. Sini hawak ieu kasih kali rek sini dipupus ya ku aing udah keluarkeun kitu nu aing siap pesmo. Ini hawak teh naon? Aing teh ama ka akang. Asa tuh? Sudah mana? Teu. Asa? Bapak. Dulu sia kakolot magareng salah tuh wajib ngelawan bener wajib dituturkeun. Awak. Puluhan tahun buka pemajikan ka indung kuring teu meunang bogoh ka kuring. Coba eta nya anu gelonya sanes-sanes gitu. Tah tu kituna. Kasep Raden Perkisit wayang. Kedah misepuh teh ka dieu pisannya sifatna ka uyut Semar Bajanai. Margi mantena anu ngurus pala putra putus Sewisri Pandawa tinggali kapungkur dugi ka Tugiwari. Malah kaula ngahaturkeun nuhun ka anu murbeng alam anu sifat kelas asih yen para Pandawa masih kene bisa diasuh ku para panakawan. Waras malang aki mudah-mudahan we abdi teh sing ginanyar kawujengan sapapaos ngakitu uyut Semar. Ai mani antep nyebat uyut teh lah. Aki cepo Sumuhun mani antep nyebat aki teh sanes cepot dangaran teh. Tos digentos enak teh janten makmur. Tahayuna wayahna sadayana tinggawitan Den Perkisit Subadra dua para kadang urang sami-sami munyu kaman dulahara janepangan hingkang Eyang Basudewa sumanga ngiringan bae kawan uyut Semar hayu ai mangga teh payu nun aki cepo Sumangga gan pahanan alit tanda Den Perkisit dua para kadang pawung gentos winurusi tenggawi kucapana nyarioskeun di sawarga Maliloka Batara Dharma kaping kalih Prabu Dharma Kusuma anu parantos aya di sawarga Kanimata sarta kaguna. Bocah
Murid saya sekarang bawa nira kidulungan. Murid saya sekarang nirawawa. Ya taman betara, ya taman betara. Biarkan cuma teman tabiatuna, tangan rakit kita kasar, asal kau asal. Sayo cita warga tempat kanikmatan. Batara Dharma anu nyanak Prabu Dharma Kusumah Ratu Adi Plamarta Naguni Rangandika Kasih Yudhistira Ratu Adi Plamarta. Nah, iya tulis jalan kasa warga. Katinggal proses bisa yang Batara Dharma tuh belah itu. Coba ngayu. naon kata pengamun Taman Sri Bagenda Warga Madiloka. Di tengah ayak ulah bulut, di auran kesik lemes, tingkari ceting karireun tanding orang sancami. Di pelakan di sisi kemang-kemang, kaya ningker mawar sedep malam malati ros nyati. Katinggali ayak kaca-kaca jamalna tina tembok emas. Bilikna perak lebuna kas tuli lemes. Air bantul di tengah-tengah. me etang disebut air makmur teh Lain air makmur, air mantul. Ieu tempatna manusia anu daek nyin amal soleh kalakuan hidup. Hayang ibad cai anu ngagenyas iis anu nyucikeun kana dirina. ning semu bodas semu hejo semu bulau caini Awak eta kudu suci-suci. gaduh teuing kieu rasana kalimat hari itu nu belah wetan anu rumun sorong 3 bulan Eta teh lampuna amal disebut jagat kabir. mugi nikmat Hari itu nu ngajajar keur belah kidul kapan kalam kaya apel, anggur, lengkeng. Naon nu dipicahayang atas gerojoy hate bakal menol sangkalna kumandi. teu kedah nae Teu kudu fakta itu dia. hari
hari itu gening sejak kareta tapi juga emas tinggi sing saha di dunia sok kurban tak bakal dikapageun ku eta tubung pakanan. Hari itu si Jaya Alketipan lijieuna tina emas Eta teh pembalasan saha jelema anu nyaah ka fakir miskin anu deudeuh kana malarat sok daek nulung kana masyarakat balik ka dina Alketip emas katuangan serba aya. Kadena we keur hirup teh sok ingetkan leutik tara penting keur soalna. Nya ai kadar dianyuk teh. Sebelum hari itu nu ngabring di langit kining kadiekeun siga katumiri atuh rewas Kangjeng Rama ulun lain naon eta teh bidadari arek mapag manusia anu mulia. Ini ngerat sukar leuwih kacarang kitu katingali bodas dirgebog keur ngopak. Aduh. Jika gitu tah ieu teh keur jalma anu sok nyen amal ibadah soleh di dunya. Itunya. Nya. Atos Bos ini dia mah. coba ke belah kulon yuk tuturkeun. Iya, mangga. Sora anu batuk lah itu. Iya, kayak jeritan tobat-tobat. Tah ieu disebut tempat jahanam. Disebut kalah sandra di muka. Mun teka tingali ku disiksa. Lamun ahli neraka temong saeutik bae cinggir mangka amunna bau mata leket bauna sasawarga. Itu geus ini ketika itu. Hari ini belah wetan siga alun-alun dihanapna kuruhak busi bisa digirinana siga tuntun kesohunku anu caranakan kamu jeung kadege pating jadi pating kacak teu disiksa. Tah ieu jalma nu neraka teh kitu. Hayang ningali buktina ya. Coba urang hanyat yuk kamu bungang sakat lembat ka panasan. Yuk. Baik. Tah ieu aduh Rama ulun aya jelema beuteung sakade imah ai sirahna leutik gugulingan eta teh naon ta eta nu sok ngahakaran barang riba teh barang haram nu teu manfaat teu maslahat. Hari itu nangtung geuning leungeunna dirantai ulang masukna dirantai tongolna ditojosan ku tumbak teureun Tukang awadul teh gede letakna tu dikait ku kilo. Hari itu anu tumpul bae ari jejeritan geuning dikanya kelanaon geuning tumpul bae Tukang jinah kata di dunia. Parji gede mata kisin bari mucur nanah rejim getih tajir. Tah Prabu Darma Kusuma ngaranna sakedap kadang anu ngajerit ti palihpul. Soantena ka kuping asawawuh. Eta nu ngajerit teh Arjuna Drupadi Bimana kula jeung sadewa anu keur disiksa. Batek. Kunaon sampean ngaranna? Aya nu ngajerit ti palih ditu. Saha eta nu sasamar ka kaula belah dunia. Kakang Darma Kusuma silila cicingna didinya ngadak-ngadak ieu seueur jati tiis silila abdi Arjuna. Kakang Darma Kusuma sing lamin dari didinya aya seueur karasa menjadi tiis abdi Drupadi. Sila dirinya kalau salah tiis kejalan ku berbawa awan yang suci sila Kakang Darma Kusuma sila pinakula Yai sila dirinya cerita tiis semenaraka kalau sama akang dipatika belakang kena kupanyiksa dinu belah ditu saha ajo jado sila
ngokor di kain bujur di kilo ngomong dicacagan menang miris-miris pesotikal jeung geus gelek di banyurku ucuk ka bibit geus hayu ulang-ulang ka sawarga tega ninggalkeun dulur-dulur anu aya dina jero seuneung itu kahujung rama ulun abdi moal balik lamun dulur abdi teh disalametkeun heula moal bisa sabab anu bertanggung jawab di alam ieu iwati kalakuan jeung amal soleh hayu luaskeun hate Aljuna Bima Kakang Dipati karena Drupadina kula jeung sadewa wayah nawe akang teu bisa lila jeung teu bisa nulung gabongan anjeun baheula di dunya teu mandiri jadi jalma anu beramal soleh anu kunurutkeun ka hayang nafsu anu akhirna kaduhun bining karasa meureun ayeuna panas jahanam hayu minum lajeng Dharma Kusuma dibantun kusukna Betara Dharma kebat nyus kana sawarga kanikmatan dan moga niramu onor memeti mirayang rana moga niramu onor memeti mirayang rana para pamirsa sakitu lelampahan carios Pandawa Seda tancep kayun kebojiro kembang pinatik Sumedang Megah